Rip, baru udah kemana? Sajos. Eta si Alek ngisi imam kemana? Kenyaho orang ge sararekena juga nama. Kira ku yaki salah reken we. Dah geus kebiasaan waya kieu mah sararekena mah barudak mah eueuh kagiatanna. Eungap meureun Rip ningali kahirupan tas indah mimpi. Bisa jadi. Jos doa si Lia. Taguan kedeung urang kasih heula. Heuh sok. Ya, Ajis, dek kemana Lia? balik. Ke sorenya abdi bade ke bumi Lia. Ih, erek naon Ajis? Ulah Ajis masuk kayak ngopi di mah oge. Moal santai we atuh da moal minta kopi abi oge. Jual hayang ka bumi, aya naon ka bumi li Ajis? Teu hayangna naon atuh ngobrol-ngobrol we hungkul sareng Lia. Ngobrol-ngobrol naon tah? Uhun ngobrol. Mung erek keneh. Anjay, mun aku era. Lamun bade ka bumi mah kedah nyanak mamun ame teu asup angin ngobrolna. Kamu yang mau menon Lia, abi mumpung sar acis ya. Nyonya? Nyalah atuh matak ngamaron oge pan kiki ge pokona mah duit mah. Kanal. Oh, mohon atuh sok diantos. Bener ya. Nya mumpung bager ya. Oke, siap. Kade tong hilap nyanak baso meh teu asup angin ngobrolna. Jangankan bakso doang, jeung roda-rodana ge dibeli ku Ajis mah. Tah kitu atuh jadi semangat kalian oge. Tenang we ya, jeung abi mah hayang naon lagi pangmasyarekeun lah. Nyata salah atuh bade uyeuh heula nya abi. Lamun bade among mah among weh ka bumi. Oke, baby bu tersayang. Urang duluan eta. Rip, kang bakso paling ngeunah jeung paling mahal di mananya? Mana rek meuli baso Jis? Heeh anjing. Asik kebenaran kieu orang keur lapar teh. Anjing kapadean aing melinjang maneh meuli bakso mah. Terus keur saha Jos? Pan biasa linjang. Yang calon bebek anjing. Sugan teh nanyakeun tukang baso teh rek jang urang. Heuh, geus ku aing ke pangmeulikeun lah. Tah kitu pan ka urang na oge resep teh. Heuh, di mana atuh tukang bakso nu enak? Tuh di ditu Jis di pasar kolot atawa di gudang. Wah, bener Rip. Heuh bakal deuyeun maneh ge geura. Tapi wayake geus muka cenah tukang bakso na. Geus atuh aya kieu mah. Maneh daek teh meulina ka ditu. Meuli baso Jis. Lain anjing meuli asin ya, atuh meuli bakso sia pada tadi kayak meuli bakso. Oh bisi we teh tah meuli karung. Maneh daek ka ditu na. Heuh daek mana duitna tuh? Enggeus make duit maneh heula, engke kurang gantian. Bos ya wanita duit nanti urang-urang keneh. Anjing sim ulin tara mau duit ripuh kapten ah. Sia, nya kumaha deui atuh urang mah jalma biasa. Geus teh bawa duit ayo. Tah, beulikeun kabeh kan bakso kagok cara jeung roda-rodana beuli lah. Sia manis saraka pisan Jos. Buru atuh. Heuh tuh urang ini teh heuh. Urang tungguan di dia. Heeh. Nek, maneh kunaon ngalamun we? Kemana cenah? Aing nanya ke maneh, kunaon maneh ngalamun wae? Tukang panci mah engke ngalewatna beurang ih. Ajig abong-bonge. Sakieu deket kieu teh kadenge sia mah. Heeh, emang 10.000 tilu cenah ka urang mah. Sigana macan ngarasaan di dagorku palusitor ieu mah. Biasana mah ibu-ibu sok meuli panci teh. Nah, ieu laki-laki meuli panci ih aing galila anjing. Asa ngomong sorangan ngobrol jeung nu bonge mah. Heeh, sok geuning deui ngalewat ka dieu. Ih, sia mun sok hoream nungguan tuh gimana mah ih. Kabar atuh. Ajig saha nu erek meuli panci Ya, heeh kade lamun meuli panci kudu rada kuat. Meka pake lila ih. Ah ajig ku aing tinggalkeun geura. Heeh, belinya sing loba aku minta hiji. Kumaha sia anjing? Anjing, nah kan kitunya ka abi teh nih sok garalak atuh nih keuleuh aingnya da. Aing. Geura anjing. Ya, ada aja si Ajis kumaha. Ya gitu we. Gitu kumaha tuh udah jelas. Tadi masih cenah ngomong sama erek ka bumi. Ya bade naon ka bumi. Luka atuh cenah tadi mah nyareusna teh bade ngobrol cenah. Ya. Ayo Ajis tuh. Juga silih ya, ditilik-tilik mah. Tapi dah heeh. Pikir naon dicari cing di kebon Ya kena naon di dari ya. Jis, keur kieu we neangan angin ngobrol-ngobrol. Eta mau naon Jis? Mau bakso pan hayang bakso lin. Sugan teh bohong. Iraha abi ngabohong kali ya. Nya.
Ya kada aja. Aduh, anjay. Aduh, kemana? Tah jadi kia ya. Kia kumaha Jis? Nya lihat daek teh jadi kabogo abdi. Yang jadi kumaha ya? Ya atuh lihat daek jadi kawogoh Ajis. Beneran ya. Terus aya nama kita teh jadian atunya. Nuhun. Eta orang alus nama ya.